lamun urang sering maca sholawat ke Kangjeng lempeng maca sholawatna carana hiji boga wudu, dua maca sholawatna ulah dihitungan, tilu madep kiblat atau ngedeng ngigir madep kiblat turnyaho kana makna sholawatna baca ku urang teh sapeting dua peting katilu peting ngimpi kan lamun geus ngimpi ka pangijeng Kangjeng Nabi moal poho-poho jeung eueuh nu teu seungit ka pangijeng Kangjeng Nabi mah seungit urang hudang teh urang hudang seseungitan aya keneh kula pernah di Garut ngimpi haju ngarendeng ieu nasarena jeung Haji Pendi ya Allah bareng dek mimpi ka pangijeng Kangjeng Nabi deuk teu jadi kukula diudak kunaon ieu teu jadi aya si eta ya mimpi ka pangijeng Kangjeng Nabi mah indah nikmat jeung moal poho-poho eta lagu urang ngimpi ka pangijeng Kangjeng Nabi mesti awal moal poho kula bulan Ramadan darasaan teh kadinya tah lempang ka Puri di Puri pas ki soleh aya jalan ka ditu ka kaler bagus kula ditanya ja ieu mah di Picung ieu jalan ka mana ieu ka Madinah nah ka Madinah lempang kula terus telila aya Masjid Madinah bener ja ieu mah Madinah cek ulah teh ngan ditanya ku urang Arab di ka mana dua anjing enggak ken duaan mah waktu ka solear Masya Allah urang Arab nanya asal di lawang cek urang Arab teu meunang terus neangan lawang unggal lawang urang Arab dijaga teu meunang cek pikiran lah mending naik ka luhur bae urang mah teu kudu make lawang nah naik ka luhur tek tembok barang di luhur jelema geus loba turun ka handap asup ka masjid Masya Allah eta teh impian model kos kitu teh teu daek poho padahal mah ka Picung mimitina di Picung aya jalan ka ditu tah sakali deui mah ngimpi ka Cisoka bareng jeung si ya Allah ya Rabbi itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah malam ieu moal panjang simguri nya ya geus karasa deui tah rada tiris deui tinggal urang malam berapa sugan sehat kamari mah teu bisa ngomong-ngomong acan deui rada mentak geus catet Kangjeng lahir ka alam dunia ndek nyampurnakeun akhlak urang nu sakitu jauhna jarakna sakitu jauhna masana tetapi urang kasorot ku Kangjeng Nabi hingga urang teu hese capek iman ka Allah iman ka Kangjeng tur nuturkeun beuh di Cilongok lamun lain kasorot ku sinar Kangjeng Nabi moal aya muludan tapi ieu mah unggal musola muludan kabeh wallahu alam panitiana korupsi jeung teu na wallahu alam itu jelas muludan tah kos kitu lah nya ka insyaallah kula sehat urang teruskeun tentang akhlak Kangjeng Nabi jeung rahmat Kangjeng Nabi baik lamun urang nyaritakeun rahmat Kangjeng Nabi kumaha boro-boro urang kafir asup ka neraka disiksa dibeulem di neraka nyanakan nyebut Allah kafir wabeh kafir Allah ditempokan ku Kangjeng bareng ditempok kafir cak manehanana teh cak eta nu disiksa kafir ieu saha Muhammad aduh
Muhammad bejakeun ka pangeran hayang balik deui ka dunya deuk naon deuk iman ka Allah iman ka anjeun sebab ieu gara-gara teu iman ka Allah jeung teu iman ka anjeun kami dibeuleun di dunia kami teu wauh ka Allah teu nyaho ka Allah teu wauh ka anjeun wari mah wauh jadi nu mantap kafir di neraka bari disiksa bari Allah 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 di dunia mah nya tilok nyebut Allah tah ku sebab di akhirat nya nyebut Allah Allahan Allah Allahan ngeunaheun tadi istana nerakana sebab wauh ka Allah kan jelema nu wauh ka Allah teh ngeunaheun wali wauh ka Allah nikmat solihin wauh ka Allah nikmat urang wauh ka Allah ya kuari diberelah kanikmatan sesuai jeung ka wauh urang ka Allah kafir mah kafir teu wauh ka Allah riweuh bae boga ku bogana kaya ku kayana tetep riweuh bae pan urang mah di urang di Cilongok tukang ojek aya nu nyandung opat eta kan berarti kan nikmat jasa kan weh tukang ojek nyandung opat ieu mah hiji ge ribut bae berarti kan eleh tukang ojek tah ieu wauh ka Allah teh jadi kanikmatan nah kafir mah di neraka wauh ka Allah na Allah 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 hingga hayang balik deui nya ka dunya deuk iman ku sebab Allah Allahna teu iman tetep bae disiksa ngan kulantaran nyana Allah Allahan diturunkeun saeutik panasna eta rahmat Kangjeng Nabi datang ka dinya kumaha coba Masya Allah sebabna Allah Allahan tah lamun teu Allah Allahan di akhiratna di nerakana ieu beuki kenceng siksaanana oh aya nu uza lata teu wauh ka Allah tah kafir nu nyaho ka Allah mah di akhirat tangke Allah 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 disiksa man terus ngan penghormatan ka wauh ka Allah rahmat Kangjeng teh datang ka diturunkeun saeutik coba atuh komo urang mah wauh ka Allah wauh ka Kangjeng Nabi ngalaksanakeun parentahanana asana urang mah geus moal aya harapan ka neraka bae kabeh pulisina abrina kabeh geus pokona surga bae lah kecuali nu ngridit ya eta mah ka neraka heula lah tuh aju culak cileuk kitu bangun iya bakal diteruskeun ya ke insyaallah urang lanjut ke bari jeung dongeng Kangjeng Nabi ke di mana sehat cukupkeun sakieu urang ngadoa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in ya Allah ya rabbal alamin Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad Allahumma farrijan ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من كل حال أهل النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته